sinengi sabda panjang sinengi sabda wala bakti dening asih ya teh ya kang asih ora katara busana maneka warna serete nonging pasewakan busana maneka warna busana maneka warna ingkang samya wontening pagelaran rengking manik narawata wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kansana yegi sang nalendra bibisik Prabu Banjarpati yegi remagan tian rayina kuanyin kakasih Dewi Banjarwati kalayan Senopati Ngalaga kakasih Banjar Segara sami wontening pagelaran Jawi ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun kadang ingsun Yai anu payus dipiagul kalayan dipireus ku Akang Nyai Banjarwati kahareup tiupna cobi oge bungsu kahareup maneh Banjar Segara dah kaula nun Raka Prabu si cantik tapi noda menyai nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semurah baktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu Nyai kaula nun ya
ujas Nyai aku terima dening tanggal kiwat dengan simpen pelungi hati pundi Mas Akai ngahaturkeun rebu nuhun Raka Prabu kalihna ti eta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit kaula nu iya saling maklum sae katiluna perkawis aya naon Purwa panjenengan kersani malan ya waktu sinatan sadia ajeng-ajeng kaula nu tunggu bungsu kaharep rayi nya si bontot kenya tapi lo damel kaula nu nampi karena pembagih kalayan ngahaturkeun sumasungkem kohnyuk panjenengan Raka Prabu iya diterima kaunyuk mok patih kaula nun Banjar Segara ditampi nuhun pujastuti sampean ku Aceu kalihna ti eta hapunten teu pihak kalepatan ageng sementara iya saling maklum tansah diajeng-ajeng aya pikir saya naon Raka Prabu tagening Raka Prabu tansah diajeng-ajeng aya naon Ye kaula nuhun kieu dah cobi Purwa dihaturanan linggih ku Akang Nyi memang saperkara Akang sono dantos kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingaha Nyai bisa nyaosan kana pangangkir Akang ayeuna tapi no damel kaula nu kalayan sakaligus Akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina gawe mararane sararea anu geus nyingkilkeun baju leungeun ken sakatuhu demi nagara demi bangsa sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluikeun gawe urang ya memang ku kaprihatinanana urang sararea di dieu mimpin negeri diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake doh kantenan capek gawe teu kapake teh sabab ku ayana kejadian negara anu sakieu harenghengna masyarakat negara ngamarudah laras kaula nun Raka Prabu wabah jeung musibah teras-terasan musibah terus-terusan bencana alam jelegur belah kidul candreng seni omean belah kidul geus jelegir di belah kaler candreng seni omean belah kaler geus cing cararowok belah kulon candreng sebelah kulon geus meledak kejadian bencana alam belah wetan katuruk-turuk ayeuna rupa-rupa panyakit anu keunana ka urang sararea ka masyarakat negara anu memang panyakit teh ngaranna alalanyar wah ararane make jeung aya cikungunya aya flu babi sekarang make jeung aya flu babi flu burung sakedeung deui flu hansip acan kadenge soteh dina lebah dieu flu jelema can kadenge teh flu hansip pek geura pikir ku Nyai rupa-rupa panyakit anu tiba ka negara anu keuna ka hamba rakyat negara beja tinu beunang dipercaya geus dilaksanakeun cenah ieu nagara bisa waluya tina naon rupa-rupa panyakit bakal cager bakal hinar tina rupa-rupa wabah tapi kudu ditumalan ku
getih si Bima Pandawa anu kadua jelema anu jangkung gede anu dina dagat ayeuna si Bima aya dina calongcong besi gegerungan teterak rupa-rupa pakarang Nyai nepi ka disaemarakeun saha-saha anu bisa anu boga pakarang anu terak ka si Bima yakin bakal menang anugerah di negara tapi nepi kadangat ayeuna si Bima can terak raye malah puting tadi Nyai akan ngimpi nu kaimpi ngimpi negara kabanjiran meureun ieu kajadian teu bakal tamah-tamah yakin urang bakal netes semplek incak semplak itu salah ieu lain kudu kumaha Nyai atuh tulungan ieu negara kayo gara gawe urang sage kudu kumaha carana pamikirankeun kumaha salah jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaalah getihna Raka Prabu nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu batara karang boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu terak ngasruk ka kampung-kampung mapai padesaan nalungtik pakemitan sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut nanging nu kadagat kawiara kiwari teh kaula nu teu aya pakarang anu terak tubahat bisa jadi guguru Senopati kaula nun Raka Prabu sami nguningakeun kaula oge kaula nun parantos ngapruk ka mana-mana pakarang-pakarang teh teu aya nu terak daya kulang atuh kumaha Nyai nyangakeun sadaya-daya Raka Prabu nanging ieu mah aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipercaya cing sugan kulang info ti saha aya info anyar meureun ieu mah namung wartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu menawi sareng manawi kaula nu cing beja ti urang Suradi meureun wartos ti saha aceuk beja aceuk oge teh urang Surade apa maneh Surade rayi kantenan we kapan aya Surade tutung eta mah Surabi atuh belegu kana roncone kenging wartos tidak benar dipercaya iya kumaha tiasa kaula nu si Bima bakal kalah getihna si Bima bakal terak ku pakarang tapi si Bima teh nyata kudu digebug heula kulayang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta wah eta sakali deui tiasa si Bima bakal terak bujeng hingga ku pakarang pusaka ku bedog biasa ge bakal terak asal si Bima teh sirahna kudu digebug heula nyaeta kulayang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta bingah amarwata bingah amarwata naka kiri-kiri lagi senira hamidanget ya ikan hamidanget ya
Joksa eta saur sepuh anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal. Laras gulahan. Nyaeta kakasihna teh Lurah Togog ti Mantri. Ti si Ogog. Laras Raka Prabu. Sanajan eta jelema goreng patut calangap. Irungna rada pegeg. Hideung ongko. Tapi ilmuna luhur. Waspada permana tinggal numutkeun beja tinungna badang dipercaya. Cenah eta jelema teh. Cenah mah ieu mah dunya masih kene genjong daratan, masih kene budahan batu, masih kene beye eta jelema geus kumelenang. Cenah mah eta jelema teh terus sing madu trahing kusuma titi singan danawiri trah dewa amanah. Yakin akang percaya lamun datang nanti si Ogog. Wah percanten kaulanu percanten ulah ditinggaru. Kumaha Raka iya kumaha tiasa bakal terak tapi kedah digebug heula ku pusaka layang jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Beres sama bulan. Biasa janten bulan. Syukur bagja pembayangan anu gelis adi akang geuning teu sangka ya aya beja anu matak nyugemakeun ka diri akang syukur rayi bagja teh meunang Banjarwati adi akang wah gedung di tengah lautan ulah kapalangnya belai. Wah, kantenan bulan. Wayahna usaha deui Ikhtiar deui kayaknya. supaya si Bima terak ku pakarang. Paling heula anu kasebut naon teh? Layang jamus Kalimusada. Layang jamus Kalimusada. Lambang kagungan negara Amarta kaulanu. Sanggup apa henteu? Hah? Kaulanu? Tadi oge Nyai teh parantos janji waktos di istrenan. Dina waktos di istrenan pati jiwaraga. Bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun Raka Prabu. Wah saya. Syukur. Senopati bungsu kaulanun Raka Prabu sanggup maling layang jamus Kalimusada. Adi Aceh kaulanun Aceh kumaha urang koalisi jeung Aceh. Tepino damel kaula urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka negara Amarta. Urang cokot eta layang jamus Kalimusada. Nyayogikeun tanaga sareng emutan Aceh. Syukur ayi. Nanging dinten iraha kaula kedah lumampah kaulanu ya ulah diisu paketokeun ayeuna maneh ini teh. Oh saya. Ini paling layang jamus Kalimusada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terak ku pakarang. Sae. Wah bade dianjing paketokeun ayeuna bade mios berat lumampah jeung lumakui rayi angsa damel sapaneja. Rayi kaulanun Aceh ayo urang sama Bapak. Atuh salamet anu ngantun salamet nu dikantun mudah-mudahan angsa damel sapaneja Raka Prabu mugi acing damel. Ya itu kadatangan bari hasil. Raka Prabu ya Banjar Segara. Mudah-mudahan naon rupihan pimaksat sapa menut giluran sapanaya teu. Ya.
Sampai bakal kalegitan layang jamu sekali musada. Ingkang mandeg ing paseban Jawi Ade Aceh ulah kapalangnya bela anak kukuin tapi kan belaan negara jeung bangsana anu sakieu awut-awutan jeung harenge leres kaulana aya kurang laksanakeun sugan jeung sugan eta layang jamu sekali musada bisa beunang jangakeun ka cik kedah kumaha carana dina waktu soena dan mirak ingkang mandeg masih banyak yang mandeg ing paseban Jawi mandeg ing paseban Jawi Banjarwati oge Banjar Segara ieu ge anu nampi pancen tina lendra yen pikeun milarian atanapi maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta pikeun ngababuk Bima anu kiwari ngaringkuk dina salongcong besi Maharayi yakin si Bima anu hese pisan dikereutna kulitna nu matak tah kitu geuning ilmu batur mah anu kudu jadi enteung keur urang ari si Bima kana kulitna hese dikereut teh dilantarankeun manehna teh hiji benteng negara Amarta mulai kadugalan jadi eta teh dina harti kakuatan teh keur kapentingan nagarana jeung bangsana bisi aya si kusi ulung-ulung gelaga kencana mau ngamuk ka Jahmeta
sabab tanagana oge cenah nandingan badak sawidak tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang ngan hanya ka teuterak ku pakarang aja kan sakitu lobana eueuh hiji oge anu teurak teu aya nu mampu oge meunang beja ti nu badang dipercaya cenah kudu dibabuk heula ku gebog atawa dibabuk ku kelor geus dilaksanakeun dibabuk heula ku haur kuning lapur teuterak ya teh lain pagawean anu enteng rayi wah abot ngalaksanakeun dipenta diinjeu moal dibikeun dibeuli dasarana teh lintang ti kudu didodoho kudu dipaok ku urang tayeuna urang gawe bareng oh sae ngahijikeun atanapi nungakeun maksud jeung tujuan mangga acek jeung kaula urang gawe anu bareng sakitu urang ngahijikeun tekad dina waktu ayeuna urang kawalisi ya urang sanes kawalisi atuh koalisi koalisi urang manunggal acek maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangangan lamun aji nu maling acek anu ngawaskeun ti kaangangan urang saling talingakeun dina lebah dieu oge jaga kasalamatan urang sewang-sewang mangga acik mangga direstokeun aya kitu cut mame itu saur walat dia balat tamtama supaya ieu nagara ditinggalkeun ku urang teh menta supaya caring-cing pageuh kancing caring pageuh ikat ulah aya hal anu teu diharepkeun tingkatkeun ronjatkeun dina nggoning urang ngajaga nagara da puguh ieu teh geuningan loba anu mikabutuh nagara urang teh kade cing hati-hati bisa aya serangan ti luar negara panyakit teh da puguh ti luar negara jeung ti jero negara datangna kan tenan ai wayahna anyurkeun ka sajumlah wala dia balat tamtama bewarakeun mangga acek mangga di estokeun ayo siap urang sami lumampah mangga walat dia balat tamtama Ige, kula. nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye ku Aden Banteng Aden Banteng ya aya naon-naon ditengeulan ku Asep Banteng percaya nelayan ke minggir bilih aya nu macem-macem sok Asep Banteng Udin Batak aya aya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Batak Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya to Simbabak toy kajangakeun nuhun percaya aya naon nya Kang
Aji muni bau jengkol aja teh. Eta kana Anak. nangis ngadahar naon eta teh atuh. Mane ngadahar jengkol geus ngakanaon udang. Udang Jauh ngakan udang bau jengkol. Bau jengkol. Kapan dicampur? jeung kuda laut. Ya jadi ke si mah bagus belah gusi. Hak nuhun. Mangga aya pikir sari naon belah gusi. Jeung capek kerahe aya meeting. Sore ram anak yang manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga. Lagu batur nepi ka diruksak itu. Lagu cinta segitiga deh. Lagu naon bete lagu toka-toka. Ai mane bisa ngalagu? Bisa cincok. Dengdelet tumila reungit mah. Oh sayang. Boneka peot. Sobat. Rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik teh aing ge nyaho. Zaman Elia Kadam. Oh, zaman Deli Suryani. Oh, kadempet atuh teh mah. Aya pikir saeuy naon bulan Gusti. Kieu bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara. Oh. Ketahuan. Ketahuan. Pacaran lagi Dengan si ayah. si ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal ceweknya. Mereka mana tuh Frida Gesal teh? Kawin teh mun itu beja-beja. Pantes geuning itu beja-beja teh da geuning goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran. Wah, leres Gusti ampun eta awak si Bima. Keris teh metu. Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Sarulit merenya Mana apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Sarulit eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarura. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah bibirna. Ai sia. Eta mah Saung, eta mah saung. eta mah rarengat atuh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe. Suung. Suung teh mah belegug. Nah, sedek kapan punya bina teuing. Ai suung mah di mana eueuh naon-naon. Suung. Sia teh. Ai suung mah jalan cai gini babaturan got. Kuluwung teh mah belegug. Jauh-jauh. Kuluwung.
Aiku luwung gening di pemajikan urang ge aya. Geus tong diomongkeun tah mah. Aya data eta mah Sumarni atuh. Tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja ti nu beunang dipersajan. Goh. Eta. Tah. Sing atuh Gusti kulan. Da abdi mah parantos beak dengkap usaha je. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong. Teu mampu. Abdi anu ngagentian. Nya. Teu mampu. Naon. Banyak keris dipake neuteuk. Potong atuh. Naon kitu mane keris teh? Keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno. Kuris. Jauh-jauh atuh. Ya. Kuris. Kuris mah sok dirujak. Hiris mah. Lamun hiris diharudum. Eta mah tiris atuh. Ya teh. Geus. Kuris. Ai tiris mah pan sok di jero kulkas. Tiis teh mah. Tiis, da kudu bisa ngabedakeun atuh. Tiris. Ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis. Tiisen. Eta mah teu nyari we teh mah. Jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh, sareng Nen Patih. Ya, Sumuhun. Kumaha cenah saur endang Patih teh? Aduh, cing saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula. Gawe bareng dek koalisi. Sae Beres koalisi mah. Sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak. dibabuk kunaon cenah? Disabuk dibabuk heula huluna ku siswana. Laisuana layang jamu sekali musada. Jamu Dengekeun. Beli teh sia teh. Ya nyalakeun batu da maneh nu kitu mah. Baralaga lah. Dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana? Layang jamus kali musada teh. Tah, kali musada. Di mana? Ayana teh di Amarta di dulurna kene. Saha nu kagunganana teh? Yudhistira. Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi. Dustira teh mah atuh. Sia teh. Eta teh ngaran Rajana Amarta. Di eta pisan pusaka teh hayana. Aduh, teu kedah sareng abdi. Teu wayahna nagara tungguan. Wayahna si Bima tungguan bisi ngencar. Wah, ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti. Aplusan. Perusahaan we sajam sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima. Teu daekeun Gusti dipasihan roti. Kalau di alun Kalah disepak. Hamburger diantep. diantep perukan teh. Eta oge ku abdi dipasihan fried chicken. Wah, kalau ka di Beak. Seep nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we. dibere martabak ka pamajikanana. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapa bari puasa manehna teu nginum teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teh teh sia? Surade. Lagam surani. Najis deh ka euy. Jampang. Jampang kulon da mah Jampang euy. kulon detik itu. Kadupanak gitu. Najis. Baru. Di mana mah euy? Oh, beujeng dek. Teu panggih. Ngeuy. Dewek teh dek.
wayahna tungguan Didi saat cara kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi engke rek maca gedong dhuwur kali sabung batur memaca yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mada kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek kana yasin teh apa gedung dhuwur apa bisi aya siku sululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna jaga cibener tingkatkeun ronjatkeun mangga Gusti da upami diperjanten mah nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD flu burung anu flu tulang anu cikungunya aya pangap penyakit cikungunya tong boro cicuyunya cijagrage aya aduh nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager can kecing manis iya penyakit kolesterol beureun sia teh kolesterol nah aya asam urat tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng oneng penyakit oneng mah waduk penyakit liper nu bener aya penyakit liper aya lain liper mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu lain jauh-jauh atuh kana kiper kana kafir dipaksa alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharepkeun aling bere jalan tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini bere jalan gayang teh tuh kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga malibir teh ka sisi aya atuh agawir euy gawin balong aja balong walungan ka dieu ya punten lain lega-lega jalan itu cegerangan sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mucekil ya abdi oge bade permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula naon maneh bade nepungan ka Bogo boga maneh ka Bogo boga ka Bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halau na telepon Pulau kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa keneh belum boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi ape teu bingung cukup siligupai dina jandela urang siliki cepat
dadali manting dipeting ngalayang kangus Ai lagu rupa-rupa. Eta kugor jeung salah teh jeung tarik deui. Kalakuan Tetapi kana surupan rupa-rupanya Kansa. ih kitu kurang hayu atuh Kansa oh mangga gue Wong ngamarta. Tuh, aya naon durat teret naon jo huhu Walah Dulur-dulur. aya naon baraya Nyuk curuk suku gunung. nyuk cuk Tuturubun subuh-subuh. Ulung luku. ngajuk-juk lemur batur Nguru ngojug-jug. lemur batur Suku gunung cupu. Bledug. beleduk di dagor Aya bom. Hesek aituna. Alah. Lain. Urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene diarudum. Anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh. Ya cucungik buuk mun dibaong kieu. Gaya jangka pribadi lepat nenggal dan dosa loyo jangka pribadi
Ramang Haji Aya pangesto akang. nuhun abdi mah hoyong eta Hayang naon? bari neangan ieu bari neangan hakaneun da aing mah hakaneun teh bancet Oh, banceng cakep. kabeuki teh kakara wing nikmat dahar lamun geus ngadahar bancet Amun geus pagi teh banceng. Banceng ieu bapak. Muncan panjang jati diri menghirup sesiwangan sirna cinta sabar getar tujuan ukur sayangan tina negara daftar